mentak aya hiji setan datang ke masjid. Begitu datang ke masjid nyana cicing bae. Ditanya, kok mana cicing bae? Ulah gandeng. Emang kona? Ayo keres. Itu keres sih ulah gandeng lain di hudang. Nyana ngomong hudang zikir bae. Hari itu bukan sholat, eta mah sholat naga lain inget ke Allah ieu. Mantak can mah kajen kena sholat bae, bila perlu dihudangkeun. Heuy, sholat, tajud. Heuy, wirid. Abeh jakim menang. Heuy, wirid, coba ayo ge. Wiridanna ka arah eta bae. Si ieu mah ieu lamun geus hudang bae waduh zikirna nya nama lillahi taala. Nu mantak ulah diganggu aya sageus bae. Wah, setan ge nyahoeun. Setan nyahoeun ieu mah lillah bae. Lamun ieu mah kos kitu bae. Ieu mah geus bae mendingan ge ondang bae ondang. Buleudan bae buleudan. Rajab geuna beak barang peuting. Lumayan amplopna. Jangan ganti ban mah aya lah. Lah setan ge nyahoeun, lauheun atuh nyana ge emang katerapan ku setan ieu. Nyana ge geus mukhalid jeung setan. Tuh. Jadi setan ge nyaho. Wali jauheun ka setan. Wali jauheun ka setan teh. Bisa kos kitu lah wali mah. Mentak loba keanehan kena di tubuh wali.